سيدنا Muhammad. Hasan Basori jeung santrina 40 hendak ke Mekah pas jasa pelebah gitu di Irak keneh. Di Irak teh kebeneran gitu ngendong di imah nini jeung santrina 40 pas dek maghrib. Pas dek maghrib cak Hasan Basori coba neangan cai eueuh cai aya ge nini ketok nih ulah ieu rek salat maghrib ieu eueuh cai di tukangan imah cak di nini. Tukang ini mah jamaah aya sumur dan atuh eta parenti nini ngala wudu. Ya timbaan emang butuh kene timba. Hasan Basori geus kiai mun kuari mah sejuta umat lah. Sejuta umat lah geus. Eta cek Hasan Basori ni atuh eta mah jero jasa cai ge. Atuh cek nini kula mah atuh geus ngala wudu. Ieu timbana mana kula mah geus 30 tahun tilok make timba. Haju. Atuh eta bae digerokeun cai. Ya. Hasan Basori coba ndek ngala wudu emang jeung santri 40 ya sugan teh mah geus balarisa cak nini cak Hasan Basori kiai isin jasa ieu bener bae ai cai kaluhur ya aya Kiai Hasan Basori jeung santri ndek ngala wudu lain ngala wudu ngahaneng bae Kiai Hasan Basori caknya ini sorangan baik hebat-hebat euy aya budak sia ngala wudu ai mama ai mah geus puyang ye ngala wudu budak santri dok 40 terakhirnya nah beres salat guys cak Hasan Basori moal jadi aing ke Mekah santri siap 40 nu aya santri nu milu ka Mekah balik ka ditu ka pondok ka imah teh ka pondok los emang kudu mama mendek mondok di mana di dia di nini mama de kiai ayo butuh kene katiba mama ieu atuh geus baralik santri tinggal nih ke Hasan Basori gendong di hareupeun imana leutik bacak nini pan eta asa kula Hasan Basori ye pan atuh di dinya we mondok di dia nih di dia mah pondok cek teh nini mah sorangan henteu deuk mondok bae di dia nini ieu tuh mondok teh atuh pan kudu puguh heuh ge puguhkeun hayang naon tuh cek nini teh hayang bisa kos nini gitu tah hirup ente cek nini kalau mah tilok ngagurukeun tuh nu asli mah kos gitu lain dipajang toriko siapa yang mau masuk toriko diharap ke sini pakai mahar seret habek ya kos gitu toriko sih sakumaha surat undangan disebar ke toriko mah bagian batin ngomong ge lamun lain keur nyurahkeun mah wah kecuali penerangan ulah ngabejakeun kula norekat batal eta kos kitu Masya Allah geus bagian batin atuh dek dileungitkeun ria ujub takabur kuari sombong aing ye torikot Usmaniyah Haji Usman beureun sia mah Ghazaliyah Haji Ghazali beureun ulah we cek nini jatuh ngagurukeun ieu mah jang sorangan henteu ni lah ieu mah wayahna bae henteu lah cek nini teh kula izin ka Allah jeung eta moal ka ngagurukeun kula ge nyaho teh henteu ni kula mah kajian kukuh moal balik nek mondok bae di dieu teh naon atuh dek mondok di dieu mah ngan ulah mawa bekal ulah mawa baju ye pat aya mawa bekal kene jeung mawa baju mah teh mah lain dek mondok dek rekreasi bawa balik ka ditu bekal kabeh itu eta dahar pan Allah masugih minta baik ke Allah tawakkaltu ala Allah si eta sok dibabaca cek Hasan Basori ku ai tawakkaltu horeng aing mah tawakal lain tawakkaltu ala Allah tawakkaltu ala sangu horengana dek picun kabeh punyana bekal kabeh picen wah yang guguru geus batu dinya jeung kumaha teu kumaha ka Allah bae cek nini atuh ge ieu urang dahar kumaha atuh amun ku Allah dibere dahar ku Allah teu dibere paeh paling waduh cek Hasan Basori wah ieu mah gugur torekat teh kos itu lain aju tujuan torekat sugan kabeli Avanza bloon jasa ieu torekat nu kuari mah teh kula terus bae ge ngomong torekat sasar sia sasar lain kitu torekat mah bagian rohani ulah ngomong-ngomong norekat mah kecuali keur ngaji ngabejakeun ge supaya lalempeng
bejakeun silsilana bejakeun eta teh supaya kadenge aya nu norekat-norekat kita bersama-sama kita zikir tarekat bohong teh kos kitu sasar teu beunang di beja-beja deuleu Ki Asnawi deuleu Ki Abdul Karim deuleu Ki Syekh Syambas dirahasiakeun kos kitu mah ka Allah bae ke waktu perang kakarak mararuncul ilmu tidinya disadapna saya dibere ieu dong batu dong cek lantah geus jadi bom sorangan jadi begitu dulu beledu kudu saurang mah dibalangkeun henteu ngabeledu beda ka kiai ban teu ngabeledu atuh batu jeung beledu salahna kieu tarekat lah teu kuat langsung ke guru Ki Hasan Basori dia dan ini maca sholawat etalah dalail ieu jeung poe Jumat ieu poe Sabtu ieu Minggu ieu Senin kabeh bacanya di samping eta ieu baca ieu nu sejen-sejen bebas dibaca eta Sahibud Dalail teh Abu Hasan Asy-Syadzili baheulana ikir carita kamaziahan dinini maca dalail geus beres dibaca dilempengkeun deui ku nini niatna nu bener cek nini lain kitu waliullah waliatullah nini itu ulah sok hayang sorga-sorga aca nini mah jang ngadoana teh lamun aya harta jang kafir bae mun aya dibere sorga jang mukminin bae ai ninina ka mana ka nu nyieunna bae ka Allah kitu tah kitunya cek geus lempeng Syekh Hasan Basori langsung bisa nepi lah usul ilallah dites kunyana dites tah cai nu di sumber teh cai coba kaluhur cer jaheun aju ngomong cai kula dipanggil ke anjeun deuk naon cicing biasa nyoba doang ulah sok dicoba-coba kulapan makhluk Allah yang kepentingan ibadah mun deuk wudu deuk junub dek aya nginum dahaga kakarak aya resep coba-coba kula nyaho teteh kocobaan kos kitu teh takabur bebe jadi balik deui ka mana cak nini teh aya cai bebeja ka dieu aya murid nini takabur sia emang kunaon jawab aduh Cak Hasan Basori aing gajawan jasa yes saya melempengan geura balik ka dieu teh cak nini geus balik geus usul ilallah geus jadi wali jadi mujahadah zuhud qanaah geus aya di dinya berangkat eta pas sungai Tigris balik ka Hasan Basori aya jelema ragag di jembatan pohonya na iya fulan hei ki anu eureun di luhur ka luhur teh ka handap eureun eta ge jalan refleks tama refleks jadi henteu takabur tama refleks kekarak ye jelema di ditu di ka luhur teh ka handap nu cek Hasan Basori di kamanakan ieu jelema ieu hayunya nanya pulang sangaran anu hayang kandep hayang kalur atuh kalur kaluhur teh dikieun dong make curug turun ka kaluhur naik ieu lah ilmu Allah teh kos kitu eta urang carita di Baghdad Bandung kamari di ziarahan teh jelema-jelema kos karitu termasuk Ki Hasan Basori nu urang sok dihadiahan di silsilahna aya nini encan Rumayatul Adawiyah ulah kudu itu atuh ulama di urang bae mun dicaritakeun pohara jasa asal ulah asup Golkar. Ya Allah, ya Rabbi, jauh asup Golkar mah, jauh. Walbis, paling sekupi lah, sampai sekupi ngaji ka mana ya. Tuh gitulah ya cerita indama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullah wallahu a'lam.